Saha? Waalaikumsalam. Kabar mana? Si Ece mangga kalbat mangga. Mangga. Sia keur naon? Biasa ceker kan ulang-ulang. Biasa. Gagagun teh. Teh sok mangga kalbat. Aduh sia. Tutupan tong yeuna, tong we nya. Oh iya, biasa. Aya angin. Angin. Mangga tuh dileut heula. Engke heula anan atuh sia teh. Biasana lamun anu tamu teh mangalingi batur oge. Tapi dia tadi mangga calik. Oh. Aku jadi ngabudak kayak. Mereka mana ieu Ece? Asa tos jekrem kieu ieu. Kapanan? Urang teh selila panan ditinggalkeun ku si Kodir. Heeh. Heuh nya teh, eta teh siga nu makukna teh ya. Ari di kas Arab Saudi. Heeh. Heuh kan diterek arek pamitan we kitu teh. Heeh. Heuh kulang dieu we nya. Heeh, sok kan sora bege tadi mah calik geuningan. Ya Allah. Kajeng ieu teh. Laptopnya. Ieu teh laptop. Ih, sudah mah teh apaleun. Lain eta Ece nya arek luluasan ninggalkeun si Kodir. Atuh dari geus kumaha hari ujang. Lamun ayeuna geranya Ece cicing wae di imah. Atuh da barudak teh kudu dahar. Tapi nya sakituna mah heeh, tapi asa ku luas gitu Ece ku tega ninggalkeun barudak. Ari barudak di kamaranakeun. Iya, dengekeun. Da Ece teh tadi mah ngajarit atuh batin teh. Heeh. Heuh pirakunya Ece aya geus umuran ieu teh. Heeh. Umuran piraku Ece teh hayu wae kudu luntah-luntah ka batur sedengkeun si Kodir pan gawe. Heeh. Kulantaran si Kodir teh teu balik-balik ti harita. Heeh. Nya Ece teh niat rek ini tuh Ece yang Arab Saudi siga batur. Arek ngaluas-luas sorangan. Ece teh ngeluas-luas sorangan ari geus budak atuh udah kudu dahar meureun. Arek budak jeung saha? Geus dititipkeun. Dititipkeun di mana? Di dieu teh di Pegadean. La ilaha illallah. Naon dititipkeun di Pegadean atuh pan aya meureunan tatangga. Tangapkeun batur oge neuneun barang. Heeh. Geus boga eta mah geus balik mah manehanna geus dia bisa dicokot deui ka Pegadean teh. Heeh, balikna mulus deui nya. Mulus. Terawat. Justru eta mending kene kadinya daripada di teuneuh di batur kita geus dibabukeun di naon aing mah teu ridho. Keur disiksanya. Ari eta halis model naon kitu. Sia. Karangege Iya. kitu eta halis anyar eta. Dengekeun kumaneh Sahrini. Heeh. Sahrini mah jamul katulistiwa. Heeh. Ieu mah halis omak banyu. Lain ieu mah halus omak banyu. Lain ari Ece di salon di mana eta Gusti? Mana mah teh nyaho pan keur tren ayeuna di mana-mana. Aya salon sistem. Nya dirinya teh menerima layanan salon sistem. Salon sistem meureun paragi hajatan ari si Ece. Atuh ini manehna teh sok bersih cenah ka dieu. Da abg cenah osok cenah kitu. Di nu hajatan cenah abg. Ari sugan teh nya cuman rias panganten ieu tawa naon. Tak ieu teh cenah ulah geunyeuleuh ieu teh cenah omak banyu. Omak banyu teh sia cek aya rek ini jeung rek naon. Hek permanen sing tanya ce eta mah. Heuh kebaelah nu penting mah cuma geus teu tentang penampilan. Heuh Dari pakaian geus mawan kana ditu. Eta kantong pot mereki saya naon eta? Oh iya. Heeh. Apaan eueuh teh? Cek ditu teh. Ente kudu barang bawa. Banyak gitu, nah orang eta teh, pokoknya mah kitu kudu barang bawa anu ente sangu. Gitu nyebutna, ka Ece. Da ingat ya di gudang teh loba gitu. Ece ge jeung loba ka di sana. Segala we dibawa da yakin bakal butuh. Tuh, ditinggali. Aya naon ieu apa? Ka Arab Saudi mah mawa bor. Lain bor. Abong lalaki teh apal nu kieu. Naon atuh eta? Hair dryer. Eta teh. Tingali. Teu Hurung halusnya. hurung teh kapanan ngarahnya hobuk teh di hiji-hiji kitu di hair dryer. Gara katingali sok coba lamun aliran kumaha? Heeh. Kan aya lampuan ieu hair dryer ieu teh.
eh, keur kacantikan. Keur kacantikan ya. Terus deui ece teh boga tah Gusti kan langsung di membawa saklar. lain saklar. Gimana lain saklarna? Naon atuh? Jadi lamun ece teh kapoekan di jalan teh tinggal nyetrekeun. Caangnya. Caan atuh mung aing mah era tinggal di ku batur. Kaluhurkeun Parung deui. pareum ampun teh. Gusti. Terus Mereka kalau di bawahnya nih si Ucu. kapan ece mah kan segala rupa bisa. Ece mah Nah, kalau sudah mama minyak keren. aya bejana pan kieu ieu teh lalakonna mah. Ih, pan kieu cenah. Pan ece teh kungsi ti Tajong. Labu nu kieu teh nepi ka sawe. Ujang. Halus cenah ubah teh ku minyak keren. Perih, ku minyak keren mah. Perih ge asal penting mah teh cageun. Lain kurang naon aya bejana pan urang ditu mah balalangur lalakina. Bisi soe kan kumaha bener ku aya minyak keren. Atuh, ku minyak keren mah. Keun bae nu penting mah langsung cageun ece mah teu mikir dua kali. Atuh kumaha lah bakal jadi infeksi. Alah moal atuh meureunna piraku da langsung dikumah deui ku ece oge. Tah. Lain seuri atuh tanya heula kagunaanna Lain. Hari aja tadi itu terek muka bengkel elektronik. Astagfirullah atuh nya. Da teu nyahoeun. Masa der. Ieu teh, ieu kagunaanna teh kieu nya. Dicolokeun. Tos hareuy rada hareup beusan. Dipake nyulam. Sulam alis. Sulam alis sada ayeuna mun meuli sabaraha haeun sulam alis. Ari ku sorangan gitu cereces. Eta teh awet nyengledna teh. Alus. Goreng atuh ari gorengna mah ngeun dari geus ece teh sifat butuh lah nu kana dieu teh. Ngaranna di keperluannya bisi baru tuh benar. Bisi barutu. Rok aya ieu mah butuh pisan. Ih, tanya heula kagunaanna naon? Jadi Arab Saudi eueuh lakban. Astagfirullahaladzim. Atuh ari kudu sagala meuli mah ujang ece teh ti mana? Pan kieu kita lamun pan ece teh teh ngasuh budak teh budak leutik. Kalau mun rewel teh dibeukeut ku aing ku ya dibakutet di kitu. Sumutna. Sumuta jeung sukuna lung we ka. Kajarian. Kajarian heueuh. Atuh da jengkel geura sok yang penting menang duit. Penting menang duit. Iya, Sabun. Astagfirullahaladzim. Teu nyahoeun. Sabun wiper. Lain sia teh ieu teh lain sabun wiper. Ih, cek dokter, lamun pulang sikat gigi huntu, kudu kumur-kumur. Mereka budak. Atuh bayangkeun ku ujang motor wae mengkilap. Komo dihuntu. Komo huntu. Meureun teh kok hurung katingalina. Atuh jadi alus meureun beneran teu. Bener. Sok da kahati meureun ujang oge. Tuluy deui. Tah, boga. Aduh ujang naon seuri wae sih. Keur naon mama waduk kitu ka Arab Saudi Gus. Astagfirullahaladzim. Keur deungel budak. Eta mah rek kapepet-pepet teuing atuh jadi teungel kentrung dikit. Lain. Atuh meureun modal sia. Keun bae anak batur ieu nu penting urang mah boga duit. Ieu teh kagunaanna teh maling motor kunci teh. Biasana geuning batur. Tapi lain ece mah ieu teh butuh kesasampaian. Dikumahakeun eta? Teu nya bodoh-bodoh teu nya Allah. Ditancapkeun, ditarik benang ka ieu. Rumah Jangan karena kolor gitu. Mayu di teh. Mau cancut asup dua aja teh. Nya tuh. Sikat tiang listrik ya halus ieu mah. Tuluy deui ece teh boga. Iya. Tuh. Ini naon seuri wae? Iya atuh ieu teh aya kagunaan anak. Wali. Astagfirullahaladzim.
Karena boga oli. Ari Ujang kumaha? Ieu teh geus oli-olina. Keur naon eta Euceut teh belakangan ieu teh. Heucat na teh satukangeun ieu naon si pasar. Eta teh belakangan ini bediwe dieu teh. kiwari-kiwari. Heeh. Satukana gitu. Mangkukna kamari lah pageto. Ulah dipapa ya udah encan kaliwat. Heeh. Euceut teh pageun modal. Jadi kok oli gitu. Pageun modal. Heeh. Aya bejana cenah kitu oli mah leueur. Diuyup. Diuyup ongko dioles ongko. Tuh kelas seuri. Lancar geus ku oli mah. Lancar melancar nyeri. Perih. Tapi nek kumahakeun da ku eta mah nya ngaburusut deuy. Komo harita mah ngaburusut. Nah cenah panjang-panjang teuing eta ngamaina teh. Peujit tuluy kalau ieu umurnya ka ieu teh kaleueuran ku ieu. Geus sajanya. Geus sakitu. Cenah minta tilu anak ti Ujang. Nomor kahiji Ujang sing cager di dieu. Tulu dinitip barudak. Longokan. Kan bae ceun ke lamun misalkeun aya si kodir meureun ku abi dibejakeun ceu tulus teh ini ke arah meureunna. Da di sekolah ku cenah teu nyambung-nyambung wae eta teh si kahen. Sarua ku abi ge teh si kodir teh duka ka mana duka meureunna atuh moal ngalaek mau nama si kodir teh atuh. Teuing atuh dina kumaha nama ge. Keun bae da bangan manehna teu balik-balik. Atuh kitu we jajangnya. Bisa kaburu tinggalin pesawat. Tuh tingali eueuh jang. Ayo Ujang jang. Teu gaduh abi gitu. Ayo ngatuh. Atuh. Heeh. Kitu we jangnya.